si Ica molor bae. Bantuan kolot bebenahi mah molor bejeng molor. Jadi naon bos ya segede na Ica. Udang siang seberang. Manya parawan molor bae. Nggak sholat, nggak naon. Cak, udang sia. Mainek ngejong. Molor bae. Banget. Ngejong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Moa. Sih nggak ganggu baik terus hari ge. Waalaikumsalam. Ayo naon bi? Ai si Gita aya di dia. Jauh, itu kan dia. Kemana yang seto si Guna? Nyong, geus geura asup deui lah. Oke. Geus geura dieu ka bi. Neng ari mah ka mana? Aya keur numbahan di dapur. Oh, coba penggerokeun. Mak. Aya best friend. Mak. Nah, untuk si Ica ya. Bu. Ayo rumbahan udah benar. Kayak slice ya. Mak. Itu aya best friend geraan. Oke dong, Ica. Kayak jadinya. Ayo naon Ica. Itu aya bininong. Oh, di Minang. Minang, ayo naon sih ya. Cager. Alhamdulillah ya, ayo awak mah. Silakan duduk. Biciin ayo ngomong. Oh, iya sih. Ya, Duduk kurang ge. Ica, nyen kencai jeung iya best friend mah ya. Ieu kun best sorangan. Tapi malas bahasa Ica. Teuing ulah repot-repot nu aya be anti repotan. Sama ya kalau minum. Iya, anak nanyakeun anak aing he. Nah, ditu balik-balik ka Siapa mana? mana? Teu nyaho teng bawa sakola can balik. Emang perut sih sama perut sekolahnya. Mulai maneh nama sakola bae nyuruh uang jajan, teu beri uang jajan. Yo cai khusus jeung bininong. Nuhun neng, ieu repot-repot teh. Ya, kela. Aing. Ya ieu. Bae tuh. Ih, siapa gue? Emang aing naon? Iya tanya apa kok kobok ini? Iya, kan rasanya gitu. Ica, kau kan mati no. Ya, gedeg. Oh no, aing nya siapa berubah tiba heula Ya, Mak. aing kitu bae. Iya. Astagfirullahaladzim, iya anak aing sarua bae kok sia. Ih. Ai senaon? Iya teh mah oap. Caya, ini parawan ayeuna mah karar itu. Naon sih? Kapolot di karar itu. Ai manggil si Gita ka mana sih eta he? Nyaho. Coba tanyakeun ka si Ica anak sia. Tanya bae tuh si Ica. Geura ih sia bae. Aya anak si Badung teh sih. Aing mau ngomong HP, ini HP be aing mah enggak poe. Hardolin, dahar modal ulin. Mohon sana. Atuh pagahan tuh siap eta mah kumaha mana bae meureunna. Aing geus magan capek teh kawawa ieu he. Menang aing mah molor be molor. Ulah bae. Heeh. Aing Mangkana sabaraha. awakna Bangkok. HP. Hat nama siapa bang? Tang he. Cita-cita mah yang kawin deui, tapi ulah ini tuh anak aing kumaha nya miskin. Ayeuna lakina aya teu nu hayangin ka sia. Justru lalaki nu eueuh aing ge bingung. Ih sia. Hah? Kamari mah aing ngajang. Saha? Ko nama rahasia be tah laki kita mah bos beko cenah mah ngomong nama ka aing. Ih, jauh nya eta si Bu abis ana nu nganjang. Aing mah eueuh he ih teu laku ieu miskin. Si hayang teh channel aing boga channel ini. Pares batu aing. Ih beneran seriusan nah. Itu bebeja heula aing kasih Gita anak aing he, aing disibulkeun doang. Ih maksud aing nong sia kenalan be heula geus kenalan mah. Sia tinggal bebeja ka anak sia. Oh, gitu. Urang mana sih emang? Orang kulon. Kulon. Tapi tukang ngon kubok. Goblok kita mah tulang bunga aing mah. Tina naon, nu penting aya ieuan. Pulus. Iya, sia mah bolon. Di baheula kan aing
Sepetan kan lalaki baik. Di jajanan mah asal di jajanan dia ingat resep ingat kalau bukan lagi gitu. Paling gitu permen kawaci bebeng ulin lagi. Karena naon, nu penting mah orang tinggal harus duit gitu lah. Oke, anu coba minta nomor WhatsApp nak. Oke, kalau di Medan mah. Nya kayak aing gitu. Aing balik heula besi anak aing datang kena neangan deui. Saya malah ngendong ih. Iraha-iraha deui kena urang curhat deui ho. Atuh lah. Heeh. Atuh. Heeh. Dadah. Dadah. Oh, ngasih rekar itu minum, balik malah. Oh, geus.